Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa batebang dangu deui tiasa sesarangan deui soksana semung dicoban tarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-15 nya. Urang medar deui hanca dongeng si Kamileung mitra surat nya kolong deui kana waktu daraah. Para mitra kaum dangu sadayana. Dia lopa anu dina peuting harita teuleum dina leuwih nu kacida pisan jerona pikeun ngeleuman ilmu anu disebutkeun pangotong-tong. Ilmu anu dipimilik kunini ramping anu rek diturunkeun dina peuting harita diketrukeun ka diah lopa nyaeta syaratna kudu nyokot batu semar anu aya dina dasar eta leuwih. Diah lopa anu terus berusaha nembus kana jero leuwih. Geus aya dina dasar anu memang caina karasa panas ngan teu we nepikakeun karasa ngagolak caina ngan anu jelas eta cai teh merupakeun cai nu panas. Yah loka oge mapatkeun aji kasakten mantra kasaktina harita dibacakeun mata batina harita digunakeun parasat katingali ku diah lopa aya hiji cahaya anu keluar terang ditingali tetela hiji boneka nu kurang leuwih meureun sagede saluhureun inung suku anu mana eta boneka teh mangrupakeun batu semar anu keur ditanganana cida pisan bungaana anu tangtuna ke diah lopa. Diah lopa harita ngagancangan ngabosehna diah loka ngadeuketan kana eta batu semar ini burung nepi aing ka dieu batu semar wayahna aing ayeuna rek nyokot batu semar cek diah loka harita bari nangtung garamang leungeun harita ngagaramang parang arek ngagaramang kitu dibeg eta batu semar teh ngagudibeg robah sapada harita mang jadi hiji wujud anu memang pikasieun jeung badagna keranan gebeg diah loka liah lopa dak dumadak harita ngagebeg eta nu tadina batu semar ngacangelek jadi hiji tangtungan manusia ngan beda dina beungeutna hiji aki-aki anu kacida barangasan jeung galakna keranan bari neuteup seukeut ka diah loka. Manusia ek naon ilaing datang ka ieu dasar leuwih saha anjeun kula anu ngawasa dasar leuwih ngaran kula Manik Patua nya kula Manik Patua ngawasa dina dasar leuwih rek naon anjeun datang kana ieu kula rek nyokot hiji barang memang anjeun barang dina ieu leuwih kula teh nuna kunaon lamun teu nuna make jeung dicokot sagala sebab kula dititah ku jadi guru kula pikeun nyokot barang anu ngaran batu semar anu aya dina dasar ieu leuwih. Nu ieu benar kadiekeun teu bisa disambarangan kula mikeun ieu batu saha ngaran anjeun kula nu ngaran diah lopa diah lopa anjeun hayang mawa ieu batu kula hayang mawa ieu batu sebab kula dititah nyokot ieu batu burukeun teu bisa kula moal arek mikeun ieu batu kurang ajar buru bikin ka kaula
elehkeun heula kaula talukeun heula kaula manik patua anu aya di dasar sagara andika karek bisa mawa ibat ngerti kurang ajar Andika kadikeun elehkeun kaula kurang ajar ya kuku dia lopa harita ngagunakeun kemampuan anak harita rek ngarebut eta batu tapi weleh kimanik patua harita cucurelatan awakna anu memang gerakanana cepet ibarat kilat ya lopa anu ngarasa amarah lantaran manehna teu bisa meunangkeun eta batu lantuk ngawatak aji kasaktena berubus harita awak dia lopa lir ibarat panas sebab cai anu disagigireunana harita lir ibarat ngagolak panas nu kacidak panasna tina awak dia loka dia lopa anu amarah harita ngawatak ajianana anu mangrupakeun aji nu jadi andalanana aji kilat baraja dengan dia lopa harita ngagetar hebat cai dak dumadak mumul kahar luhur sedangkan di luhur nini ramping anu ningali cai naik ka luhur harita imut kagelenyu nandakeun diri geus berhasil nurunkeun ilmu anu disebut aji bangotongtong anu sapinuhna aing kacida pisan bungahna ya loka ya lopa anu memang geus berhasil nuleuman ilmu warisan ti aing nyata bat banget tong pasti ayeuna keur ngagunakeun aji kilat baraja mangrupakeun aji kasakten anu memang ilmu buhun anu boga pengaruh kana sagala rupana nini ramping harita seuri telengakan ngarasa bungah jeung bagjana sabab anak buahna anak asuhna incu kukutna ayeuna nu geus ngapimilik aji kilat baraja jeung ajian pangotongtong sapinuhna sedengkeun jalemana anu keur diomongkeun dina batina harit tengah rasa yen dirina ayeuna memang keur dicoba keur diuji dirina anu geus berhasil nembus sababaraha lapis cai rasa cai tiis cai haneut jeung cai anu lainna nu kaasup cai anu ngagolak di handap lulusna ilmu dia lopa anu teu disadareun anu nanti anu teu dipisadarku dia lopa sorangan kalahkah harita ngadon nyerang kahiji jalma anu memang serem tur awakna oge badag anu ngaran Manik Patua anu nyebutkeun pangawasa di eta samudra atanapi di eta sagara di dasar leuwih anu ngarasa kaget tur heran ningali aji kasakten anu memang ditebarkeun ku dia lopa anu mangrupa kilat baraja tangtunganana anu menangtung mancuh dina teutupan anu seukeut nutup kahiji wanoja anu geulis ranculit puk anu ngagebay panjang ya lopa anu nangtung mancuh bari neutup seukeut kaki Manik Patua anjeun Manik Patua rek dibikeun eta moal moal kadikeun moal dibikeun elehkeun heula kaula kurang ajar ya curelat kuku aji kilat baraja harita digunakeun nyawu gancang nakranan ngaranna ge cahaya sakali ngibaskeun harita cai anu aya naik ka luhur utumibana banjir kabelah girang ngan pedah dia lopa teu sadar yen manehna ngamuk dina dasar leuwih teh nu nimbulkeun
banjir anu kacida gede na di eta balungan. Manik Patwa harita ngacorilat deui diudag-udag terus ku Diah Lopa ngagunakeun aji kilat baraja. Kuk. Beledak. Harita gempuran Diah Lopa ngeunaan kana batu-batu dinding dina eta guha. Tapi ka kenting borolok nakaranan kuha jeung sagala raupana nu aya di dinya kabeh hancur lebur. Diah Lopa nu ngamuk nguak ngawik nepi kakeun Manik Patwa. Harita nangtung mancuh tina tangtunganana. Eureun. Dibikin moal. Eureun heula. Kula anu ngaran Manik Patwa. Kula panguasa di ieu leuwih, ieu dasar leuwih 7. Kula ngarasa kateter ku anjeun. Kula ngaku kana kahebatan anjeun. Diah Lopa. Timimiti ayeuna kahareupna sanajan kula teu ngaku eleh. Tapi jelas kula bakal ngabantu ka anjeun. Kula bakal asup kana waruga anjeun. Ngahiji jeung getih anjeun. Sabab dina ayeuna peuting anjeun memang jadi dunungan kula nu sajati. Kula Manik Patwa mangrupakeun hodam ti aji bangotong-tong anu ku anjeun ayeuna di alam. Les cirim eta leungit ilang tanpa karana. Diah Lopa anu nangtung mancuh dina tangtunganana pluk katingali aya batu anu memang lagrag. Gelwak Diah Lopa harita nyokot batu anu tetela eta batu teh mangrupakeun hiji batu semar. Sedengkeun awak manehanana nu karasa sing sireumeun sakujur awakna getih anu asa ngagolak harita. Diah Lopa kuat ngejatkeun sukuna harita. Dina waktu anu sakolebat Diah Lopa harita geus aya muncul terus kacauh kaluhur curat. Diah Lopa harita cucuralitan di awang-awang clek nangtung di hareupeun ning ramping anu keur neuteup seukeut bari imut ngagalenyo. Diah Lopa. Teh lah geuningan. Anjeun geus hasil geus. Ini. Nah, Diah Lopa. Hidup aneuna anu geus ngawasa sapenuhna aji toba ngutang-tang. Anu geus ngawasa sapenuhna aji kilat baraja. Anu mana dua ajian eta merupakeun dua ajian anu eueuh nepogaeun. Sabab eta ajian merupakeun ilmu buhun nu langka jalma nyahoeun kana ilmu model kieu. Tentu anu tos ngawasa dua ajian eta nya ayeuna hidup jadi hiji jawara anu tangguh. Jalma lamun gelut jeung anjeun bakal mikir-mikir deui. Sebab ilmu anjeun anu bener-bener hebat bersakti sajobana kitu bener-bener sampurnana. Mana bebenangan bieu? Diah Lopa harita mukakeun kepeulanana. Barang breh katingali eta kepeulanana mangrupakeun karikil anu warna hideung we. Anu tadi memang gambar semar tapi jelas ayeuna kutiba gambar gebeg. Diah Lopa harita ngagebeg. Punah jadi robah. Tina naon robah oke. Tina naon. Sabab ajian banget tong-tong anu bisa ngarobah itu jeung ieuna. Ayo ulang. Ini ramping harita geus teu mere jawaban deui. Geus teu nunggu jawaban Diah Lopa ngahayukeun jeung teurangan corilat. Nini ramping harita ngacorilat. Sedengkeun Diah Lopa harita nuturkeun tukangeunana. Dua bayangan ting corelat harita ngajugjug ka hiji tempat anu mana eta tempat teh nya disebutkeun Dungus Kerut. Leuwih dahu anu pake naikeun ilmu ku Diah Lopa.
ngajadikeun banjir na kagirang jalma-jalma anu memang di pilemuran di belah girangna jauh ti daerah dinya ngerasa bingung anu nguseup dak dumadak lalumpatan sabab cai anu katingali gede na karanan gede kumaha naon teh maksudna di girangna di huluna di amuk ku hiji wanoja nu gagas sakti dia lopa nu kenaikeun ilmu nyetang tu nambeureun ka hilir oge sarua cai dak dumadak muncul naik ka luhur gede na karanan sagala kabawa itu jeung ieuna walungan dak dumadak mudal gara-gara caina nu diomak amuk nyatana ku dia lopa. Nini ramping anu geus nepi ka imahna haita gek diuk dituturkeun ku dia lopa anu gek diuk dihareupeun nini ramping dina kaayaan peuting. Nini ramping harita neuteup seukeut ka dia lopa ok nini ramping harita ngomong ka dia lopa. Ya lopa incu nini ini kecil pisan bungahna gelis sabab hidup ayeuna anu memang bener-bener geus ngawasa aji kasakten anu hebat aji kilak baraja jeung aji bangun tongtong aduh teu gampang pada jawara pikeun nalukeun anjeun ini dia seketelasna kedah kumaha sakumaha rukun ini dititah dina peuting teh wayahna usabab anjeun ayeuna geus kapimilik dua ilmu anu memang langka pitandingeun anjeun wayahna anjeun kudu turun ti ieu gunung kaluar ti ieu lengkob pikeun ngalalana ngajajal ka daerah-daerah nemongkeun pangarti ka para penjahat ka para karaman bere pelajaran bere pangwarah supaya kapok ulah deui ngalakukeun hal kagorengan. Tapi ini ya mungkin ninggalkeun antum geuning di teh nyalira nih. Ya lopa gelis ini bisa ngajaga diri tenang. Nah, dina poe isukan ulah dipengkengke deui. Dia kudu ini tinggal ke ieu pitempatan. Para mitra kaum dangu sadayana dia lopa harita nitip seukeut ka nini ramping. Ini ya kudu dia kedah ninggalkeun ini di dieu nyalira nih. Tenang. Cek nini oge nini anu sanggup keneh ngajaga diri anu lebih penting mah hidup kudu bisa mangihan hiji jawara anu ngaranna nyatana Kirambat anu geus nandasakeun jadi indung bapa hidup bere pelajaran tapi omat hidup ulah sasakali dendam hayang maehan atau aku kumaha ka eta jalma bere pengertian supaya jalma eta sadar tapi ini kurang ajar eta Kirambat nya pepeujeuh hidup papangiceng Kirambat atawa neangan Kirambat teh dina ek balas dendam tapi hidup kudu menta pertanggungjawabanna ka Kirambat ngerti kun ini kan omongan ini Gabruk dia lopa hari tengah gabruk kesini ini. Nini ramping hari tengah usapan karena buukna dia lopa nu panjang ngagebay deudeuhnya anak ran. Waktu anu nyelek teu karasa peuting keganti subuh ku isuk-isuk. Dina waktu anu masih kene rebun-rebun. Dia lopa anu dititah init. Ku nini ramping hari tak geus nyiapkeun sagala persiapanana. Kasup baju anu dibuntalna. Dia lopa anu kencling ini tinggalkeun eta pitempatan sanggeus bebeakan pamitan ka si nenek nyatana nini ramping. Sanajan kumaha oge bener ceuk nini ramping. Manehanana kudu mangihan hiji jawara anu ngaranna Kirambat. Anu geus kajadikeun inung bapa manehanana perlaya
akibat ditandasa ku hiji jawara anu ngaran Kiramat. Aing kudu ka mana dengan Kiramat. Cek dia lopa harita barang keluar ti ima. Corelat dia lopa harita geus teu ngaret teu ingat corelat harita ninggalkeun eta pitempatan. Sanajan berat kumaha oge tetep nini ramping anu maksa pikeun init dia lopa. Sabab cek nini ramping moal mungkin dia lopa saumur umur hirupna aya di eta pitempatan nu tangtuna. Dia lopa kudu lunta, kudu maberekeun jangjangna, kudu ningalikeun kasaktena nulungan ka jalma-jalma anu mikabutuh. Dia lopa harita bebersatan di leuweung dina jalan anu memang kacida pisan baralana. Awak dia lopa lin ibarat kalangkang anu keur leumpang. Awakna ngablesat nincak dang daunan anu memang aji hampang raga anu dipimiliku di haroka teh kasebutkeun anu geus sampurna nakaranan. Sanggeus kaluar eta ti pileuweungan, dia loka nangtung mancuh tina tangtunganana. Selama 15 tahun manehanana teu pernah kaluar ti pileuweungan. Tapi ayeuna manehna kudu ngalanglang buana neangan pengalaman ngalalana pikeun neangan hiji jawara anu ngaran Kirambat. Anu mana Kirambat teh dina waktu ti heula pernah mateni atanapi nandasa anu jadi kolotna duaan. Dia loka anu nangtung mancuh dina tangtunganana neuteup kajauhna katingali gunung-gunung anu memang rentul di kajauhan katingali petangkalan oge anu rajeg. Dia loka terus leumpang mapai-mapai jalan satapak. Sanggeus di tempat anu luhur dia loka harita nangtung deui bukna anu ririaban katebak angin ngareret kana jalan anu tadi kumanehna diliwatan. Seblak dia lopa harita nyeblak. Sabab di leuweung eta manehna digedekeun. Ini aing kudu patura jeung ini. Mudah-mudahan aing bisa menjadi diri sendiri. Hampura ini. Bagi abdi nganuhunkeun kan ini. Anu tos kadidik ngawarah abdi. Cek dia lopa harita. Dia lopa anu malikeun deui awakna. Belesat. Dia lopa ngeblesat harita ninggalkeun eta pileuweungan. Awakna bebersatan anu geus jauhna teuing ka mana. Ngan anu jelas dia lopa jauh ti leuweung lengkob. Leuweung anu tepat cicing manehanana anu ngaran Dungus Kerub. Dia lopa harita regeureun di salah sahiji tempat. Anu mana eta tempat teh mangrupakeun salah sahiji pasir anu kacida pisan endahna. Red kakenca, red kakatuhu dia lopa ningalian kaayaan dia tapi tempatan. Angin anu ngagelebug nebak kana angina, anu nebak kana buukna. Anu ngajadikeun buuk panjang dia loka harita di lumayan. Ririaban ketebaku angin. Aing kudu ka mana cenah tengah jugjug teh. Cek dia lopa harita. Para mitra kaum dangu sadayana. Dia lopa anu geus nepi ka salah sahiji pasir. Dia lopa ngareret kana tangkal anu ngaroyom. Nu saterusna dia lopa nyamperkeun kana eta tangkal lantaran panon poe anu moreret. Angin anu genah nakerana nebak kana awakna. Kek dia lopa harita diuk tina akar. Pikiranana harita neueup nante panonah eta neueup ka jauhna. Manehna bisa ngabayangkeun kahirupan masa lalu manehanana. 15 tahun aing cicing di hiji leuweung. Aing diurus dididik ku sinini. Tapi kakeun aing jadi dewasa nu kieu. Cek dia lopa harita. Beri kecelak cepanona ngecelak. Ingat kan ini ramping anu ayeuna teuing keur naon di saungna. Ngorejat dia lopa harita ngorejat. Aing leuwih loba cicing, aing leuwih inget ka deui di ramping.
Mantu aing hayang balik deui. Aing rek imit Dia lopa nu antukna nyokot buntelanana. Nu seterusna dia lopa harita ayeuna mah leumpang. Henteu lumpat deui. Dia lopa leumpang mapai-mapai jalan satapak. Turun unggah naik gunung. Terus kitu jeung kitu dia lopa nu antukna tumiba jeung peuting. Wirang geus kaganti ku waktu peuting. Dia lopa anu masih kena aya di perjalanan terus we leumpang. Kajen dina kaayaan peuting keur dia lopa henteu kapangaruhan. Sabab panon manehana anu awas kajen teu dina kaayaan peuting. Dia lopa leumpang terus leumpang. Barang geus nepi ka salah sahiji tempat. Dia lopa dikagetkeun ku dua jalma anu tingkurob anu tingkarajeng. Nyembrut harita megat ka manehanana. Gebeg. Dia lopa harita ngagebeg. Bade ka mana itu geulis? Wengi-wengi kieu geuningan. Make jeung wawantunanan. Bade ka mana? Saha anjeun? Teu kedah terang sa akang. Gan anu jelas akang nu bakal nyalametkeun geulis nu geulis ye. Dia lopa nangtung mancu dina tangtunganana beri neuteub seukeut kadua jalma anu ting serengir. Mentak pika sebeleun mentak pika cuaeun keur joah lieupa. Heh. Nyingkah anjeun. Bere jalan kaula. Kekenging galak-galak itu geulis. Pamali sokat ulah. Ketulah nahan. Nyingkah. Atawa anjeun hayang cilaka. Ayo maju. Ya lok Pak harita nu nangtang kaduaan. Sedangkeun nu duaan harita sireret. Cakakak harita nu duaan harita siri mandilelengakan karanan bangun anu bungah. Ningali dia lopa ngomong kawas gitu. Jadi. Jadi kadenge bieu. Nyapu gue kadenge Kang. Ngancam ka urang Gelis mani galak-galak teuing tapi katang heuh justru nu galak anu seukeut. Kurang ajar. Dia lopa anu geus teu kawawa harita nahan amarah. Corelat dia lopa harita ngacorelat ngadeuketan kadua jalma eta. Sakolebat harita leungeun dia lopa ngagebrag kana palebadada eta dua jalma. Yuk kedugdes meayat. Dua jalma duanana dak dumadak harita tingkal layang aya kana 5 meterna. Pu cungkal eta dua jalma harita tingkal lebuk liga nangka asak we nu lagrag tos di kadek. Dia lopa anu embung ka papanjangan harita corelat. Dia lopa harita ninggalkeun eta pi tempatan. Sedangkeun dua jalma anu ting pudupung ngarasa sesak napasna lentan dadana harita geus kebenangan udam palengeun. Untung dia lopa teu ngagunakeun ajianana. Lamun coba lamun ngagunakeun aji kilat baraja atawa bangotong tong ya geus jelas awakna bakal remek atawa hideung tutung liut ibarat keheng jika ruhak. Aduh kurang ajar saya sama manusianya kurang ajar. Aduh alah setan kurang ajar sia kaing make jeung ngameguk segala nyeri ieu beuh nepi nyasak ieu kana bol segala. Aduh adam jadas ya. Aduh begeus sarua aing ge. Aduh cek eta dua jalma bari ting kuniang harita langsung darariuk bari nyarane dina akar lantaran awakna anu asa pasiksak. Sedengkeun dia lopa harita nu cocorilatan ini tinggalkeun eta pi tempatan teuing ka mana tujuanana. Sabab dia lopa sorangan gitu apa ngun penting mah jauh dia tapi tempatan kayaan anu beki peuting wae dia lopa harita eureun. Kayaan anu geus peuting hartina aing kudu istirahat heula. Dia lopa nu culang cileung ret harita dia lopa ngareret kana hiji tangkal anu gede corelat. Dia lopa harita ngacorelat nu saterusna cele dia lopa nyeng coe dina dahan urat teret ka kenca kakatuh barang keur kitu logodor aya orai segede pitis anu keur meulit we asa kaganggu beureun ku datangna dia lopa. Eta orai anu calawak arek matuk pisan ka dia loka
Dialokan ningali orai anu kawas kitu harita kur imut ngagelenyu. Sakolebat harita leungeun dialoka, harita nepak kana sirah orai. Eta orai nepi ka mundur ka tukang ngajauhan, nu antukna orai ngagajreng lantaran meureunan sieun teuing kumaha. Sabab tepakan dialoka tetep anu ngagunakeun bangotong-tong jelas tepakan anu dipikasieun kabeh ku sasatoan khususna orai. Dialopa nu antukna harita diuk dina dahan, sukuna harita ditaekeun tur ditumpangkeun kana suku nu sabelahna deui. Sedangkeun aya awakna nyarane kana batang pohon atanapi kana tangkalna. Dialoka saka angin-angin harita nganreup wae di sare dialoka anu geus biasa sare dina dahan kawas kitu. Dialopa dina sarena meni nikmat nakeranan. Dikarasa dialopa dina waktu harita anu memang geus waktu isuk-isuk deui. Isuk-isuk dialopa anu kahudangkeun ku manuk anu recet ngalebok bubuahan dina eta tangkal anu memang keur dipake sare ku dialoka. Ret dialoka ka kenca ret ka katuhu. Dialopa kegericeuman sabab panan poe anu nyorot ti belah wetan. Nyaangan pancat tengah. Dialopa harita anu ngagajreng ka handap turun. Bari kukuliatan drak dak tongongna karasa tulang-tulangna ting darak-dak. Sugi-sug deui teu karasa aing bakat ku nikmat sunan sare bakat ku capek sugan mah. Cek dialopa harita. Bari ngareret kana tangkal. Anu cek keneh urut sare manehanana. Nuhun tangkal. Geus mere tempat sare ke aing. Cek dialoka harita bari imut. Saterusna dialopa langsung leumpang. Ningalkeun eta pitempatan sugan jeung sugan dialopa mangecai manehna rek si beungeut jeung bubares. Waktu anu beuki kebeurang wae. Dialopa kebat lempangna ngajugjug ke salah hiji tempat anu mana jalan eta teh ngajugjugna ka hiji tempat pilemuran anu kacida gede. Eta lemur teh anu ngaran lemur ponco, anu mana lemur ponco teh pernah dipake ti heula naon teh dipake cicing ku si kamileung. Jalmana anu ramah, situna anu memang kacida pisan endah nakeranan. Sanggeus dibisalametkeun kabeh ku si kamileung, situ jeung anu memang ayeuna sok dipararake ulin ku budak muda, budak mudi, dipake nyawah, dipake itu caina, jelas sumber kahirupan kampung Ponco teh nyatana tidak cai anu baheula teu bisa dipake ku urang warga dinya. Tapi ayeuna situ madur jelas. Sadagi nanti salian jadi tempat wisata pangulinan barudak samalah di luar lembur oge loba nu kadararinya ulin atau jadi perusahaan anu dagang dahareun itu jeung ieu na payuna keranan ngaran-ngaran di tempat pangulinan. Dia lopa harita nangtung mancuh di salah sahiji tempat anu mana eta tempat teh marupakeun kaca-kaca kampung. Ret ka kenca ret ka katuhu dia lopa ningali warga anu sararibuk. Nah, di warga temen sibuk-sibuk teh ngereka marana atuh deui. Ari kena aya nu nanggung, aya nu itu jeung ieu na jiga nu marawa dagangan ka mana cenah. Cek dia lopa harita bari nuturkeun salah saurang warga anu memang nanggung. Dia lopa oge teu loba omong harita ngicrik we leumpang. Bari ngawaskeun ka mana eta jalma initna. Anu tetela sararea geuningan eta jalma teh initna ka salah hiji tempat. Eta jalma terek usaha di tempat wisata cenah lamun zaman ayeuna mah. Anu mana eta tempat wisata teh anu mangrupakeun situ madur. Paingan teh tadi cek dia loba jalma anu laleumpang. Da zaman dina waktu harita mah motor atuh. Motor sepeda dina zaman harita mah can aya nu kadari itu. Paling dina aya ge kuda dina zaman harita. Dia loba harita eureun nangtung mancuh di salah sahiji tempat. Katingali ngaplakna cai situ anu umbal-umpalan. Mantak waas loba jalma anu dina parahu dina rakit. Di tengah-tengah eta pitempatan anu arulin meureun jeung keluargana jeung itu ieuna. Paingan meureun eta tempat
tempat pangulinan beureun di situ teh. Nih ada nakeranan. Cek dia lopa harita. Tangis kitu aya saurang jalma anu nyampeurkeun. Nuju naon, Deng? Cek eta jalma. Nuju ningali anu rame. Aki. Mohon ieu teh namina Situ Madur. Alhamdulillah ayeuna mah ieu teh situ teh kasebat tiasa dianggo pangamengan ku warga dieu jeung warga-warga urang kampung desa sanes we nu ngahajameng ka dieu. Ah gitu. Emang kumaha gitu? Ieu teh namanya tilu sasih pangintenan. Situ teh tiasa dibuka, tiasa dimanfaatkeun. Sateu acana mah yah bojang-bojang kapanan. Ya lopa harita kerung. Emang kunaon kitu Ki? Ari Neng teh di mana kitu? Namayan kitunya ka dieu nya. Untuk abi teh lumayan pisan ka dieu. Oh, paingan atuh teu terang. Kawit di mana gitu? Banjar Karang Pamidangan. Kawit mah Ya lopa bingung nyebut di mana. Kira aku arek nyebutkeun ti leuweung kerud mah. Di mana geus? di Desa Dungus. Dia lupa nyebutkeun Desa Dungus. Desa Dungus? Di palih mananya Desa Dungus teh? Lebih pisan puguge. Oh, pantesan atuh aki teu terang Desa Dungus. Dia lupa nyebutkeun Desa Dungus, anu sabenerna mah Dungus Kerud eta teh ngan pedah teu disebutkeun we ai kerud nama. Lantaran nyaho batur oge Dungus Kerud teh mangrupakeun hiji leuweung anu sangat. Gelis, langkung sae ka bumi Bapa yuk. Sekaleresan Bapa teh di dieu teh sasepuh dieu kampung. Nepangkeun atuh nami Bapa teh nyaetana Aki we gitu, nami Aki. Nami Aki teh di dieu mah sok disebut Aki Sumarna. Aki Sumarna. Mohon gelis, mangga ayo urang ka bumi Aki. Da caket tuh keuni katingali gini. Mohon atuh, itu ngarepotkeun. Henteu teu ngarepotkeun ieu. Mangga, ayo. Ceuk Ki Sumarna anu tatela ayeuna geuningan gesah. Alus jalmana geus jadi kokolot lembur. Para mitra kaum dangu sadayana. Nu antukna Bah Sumarna harita ngajak dia lopa ka imahna. Mangga geulis. Yuk. Bapak sesepuh di pitempatan. Mohon. Bapak teh anu kasebat sesepuh di tempat kokolot lemur we gitu. Hehehe. Mangga kelebat gelis, mangga. Cek Bah Sumarna anu geus mukakeun panto. Bias we di dieu. Sok di dieu. Da bebas di dieu mah tenang we. Sarkum. Nuhun Abah. Pangnyeunkeun cai euy. Ieu aya tamu yeuh. Saha Mbak Teteh? Eta teh anu maturan Abah di dieu. Da Abah mah teu boga saha-saha di dieu teh. Iwal jeung si Sarkum we. Nu maturan Abah beurang jeung peuting di dieu teh. Eta teh si Sarkum teh jalema anu memang nya teu boga indung bapa. Dikukut ku Abah teh ti baheula dikukutna teh. Tapi ka ayeuna alhamdulillah. Sok gelis kali sok. Sing tenang we di dieu mah. Mohon Bah. Meniti iskiraos makranan. Nya kitu teh. Ieu bumi teh salaresna mah dipangadamelkeun ku warga urang dieu. Pangamalkeun? Kawitna mah bumi Abah teh di ditu dina sisi naon ngaranna teh dina sisi situ di tempat anu angang anu dina arah-araheun.
perjuangan hirup Abah kacida pisan mantak berat jeung sedih nawe nu puguhna mah. Nah kunaon gitu? Ya lo ka harita kerung. Satu acana Abah di dieu. Abah teh jalma anu memang kasebat jahat. Jahat? Ieu mah hitung-hitung ngadongeng we pengalaman Abahnya. Emang jahat kumaha, Abah? Abah teh kasebut jahat. Abah anu memang tukang ngaheurian ka jalma-jalma nu tutuah tu dosa. Tukang nyebarkeun panyakit sehingga para warga di dieu teh teu tenang hirupna. Nah, begitu geuning, Bah. Nya eta. Abah boga guru. Ilmu jahat Abah baheula kasebutkeun turunan di guru Abah anu ngahaja diturunkeun ka Abah sa teu naon teh Abah teu nyaho. Abah kapaksa kudu ngajalankeun jadi jalma jahat. Daek teu daek. Sabab lamun ku Abah teu digunakeun eta ilmu Abah baheula teh jelas bakal ngahakan kana diri Abah sorangan. Abah kan embung. Nu antukna daek teu daek Abah kapaksa ngagunakeun eta ilmu ku jalan ngageringan jalma-jalma. Sabulan sakali jalma-jalma urang di teh eueuh cageurna terus gering. Di antara geringna eta bisul, borok, urap, kudis, romeheun jeung sagala rupa penyakit umplit. Oh, terus? Tapi saenggeusna kadatangan hiji jajaka anu ngaran si Kamileung. Saha Abah si Kamileung teh? Hiji jajaka anu gagah sakti. Sajarah panjang Abah pikeun dicaritakeun ka jalma-jalma. Kunaon eta situ bisa ayeuna dipake nu asalna ieu situ teh teu bisa digunakeun. Teu bisa digunakeun ku Warga. emang kunaon? Sabab memang anu ngawasa ieu situ geus boga perjanjian jeung karuhuna sumpah situ ieu mah bisa digunakeun. Tapi sumpah eta bisa dilanggar sabab nagara anu ngawasa di eta situ bisa diacak-acak ku hiji jajaka anu ngaranna si Kamileung. Berarti nu namina si Kamileung teh gagah sakti, Bah. Lain gagah deui. Sajabana ti gagah sakti jalmana nu bageut anu tukang nyalametkeun itu jeung ieuna kaasup kampung ieu nu diheurian ku Abah. Kocapna Abah tarung bebeakan tapi Abah kasorah ngan untungna dasar jalma nu bageut pan si Kamileung. Ilmu Abah dicabut nebikakeun Abah bir ibarat kapas anu kaibunan geus teu bisa itu jeung ieuna deui. Abah tidinya talu. Sabab si Kamileung oge ngomong yen ilmu Abah anu memang alus, anu memang hebat, anu memang pikeun nganulungan jalma nu lain mah memang teu dicabut. Ngan ilmu Abah anu sesat, anu sarakah nu memang dicabut ku si Kamileung. Abah geus kurelang kurilingangan jalma pikeun nyabut eta ilmu tapi hiji oge eueuh nu mempan eueuh nu mampu. Tapi ku jalma ngora ngaran si Kamileung Abah tetela nepi ka ayeuna. Alhamdulillah Abah ayeuna geus balik kana jalan anu bener. Ceuk Abah tapi duka lamun ceuk batur. Alhamdulillah begitu mah, Bah. Dah tidinya warga urang kampung ieu teh kasebutkeun bagja. Bisa hirup, bisa tani, bisa dagang usaha jeung sajabana ngagunakeun cai tanina, ngagunakeun cai sawahna bisa kacaian. Di ieu situ
Jadi intina situ ieu bisa digunakan kaditu kadieu bisa di tempat pakai wisata kawas ayeuna tuh tingali. Loba jalma nu daragang di dieu, loba jalma nu ngadon usaha di daerah di lain urang dieu hungkul urang luar oge. Tuh kawas pasar we nya. Abah ulah raosna keranan. Nya. Eta teh berkat hiji jawara anu ngaranna si Kamileung, anu can manggis jawara-jawara nu lain kawas kitu. Dia lopa hari tadi hatena hayang pepangih jeung jalma nu ngaran si Kamileung nya kawas kumaha atuh jalma si Kamileung. Anjeunna masih keneh. Tes isu sabaraha gitu baman teh sepuh. Lamun kudu dibejakeun atuh jalma nu ngaran si Kamileung teh moal jauh umurna jeung hidup. Masih keneh ora, Bah? Nya. Antara 20 tahunan geus moal jauh. Tapi boga kemampuan jeung kabijaksanaan anu hebat. Abah anu geus kakolotanana nu ceuk paribasana anu geus seubeuh ku pangalaman. Eueuh nanaonan lamun dibandingkeun jeung hiji budak anu ngaran si Kamileung. Gitu? Saya atuh bakitu mah. Nya. Mudah-mudahan hidup dina hiji waktu engke bisa papanggih jeung jalma nu ngaran si Kamileung. Bah. Geus. Ayeuna mah sok tah beda opi we naon aya di dieu tah oleh-oleh urang dieu makin kararieu ning aya ranginang aya naonkeun bae. Nya. Bah, ditampi atuh caina. Nya sok. Antukna dia lopa harita ngopi itu jeung ieuna. Ya lopa anu diukna sila harita teu emokos biasana awewe. Sanajan awewe anu geulis rancunit tapi beda dina diukna. Dia lopa anu resep diuk sila we. Sakumaha disaungna baheula anu tara emok-emokan tapi tetep sila anu meneko. Mojang geulis dia lopa. Anu dianeg harita ku Bah Sumarna. Anu kebenaran Bah dia lopa oge daek. Lantaran ningali beungeut Bah Sumarna anu tenang, Bah Sumarna anu teu jahat. Jadi keur dia lopa oge boga perasaan itu jeung ieuna. Sabab percaya ka Bah Sumarna yen Bah Sumarna memang jalma anu bager. Antukna dia lopa dina peuting harita mane dianeg ku Bah Sumarna ulah waka mangkat sabab waktu oge anu memang sore. Dia lopa daek nu antukna dia lopa dipernahkeun di hiji kamar. Genah tumanina keur dia lopa dina peuting harita gangguan itu jeung ieu. Sedengkeun di tempat lain si Kamileung anu keur nikreuh we leumpang dina kaayaan pasosore. Si Kamileung anu leumpang encan manggih keneh tempat warung atawa naon. Geus jauhna karanan manehna leumpang tapi encan keneh manehna manggih tempat dahar. Aduh, di mana aing harang barang hakan yeuh. Hehe, main nyarek ngandahar pupujukan deui wae mah kawas peuting tadi. Aduh, aing yeuh. Cek si Kamileung anu memang bener. Dina peuting tadi oge manehna anu leumpang ngajak justru si Kamileung teh henteu ngagunakeun aji lumpatna. Ngajak leumpang manehanana. Si Kamileung anu monok di hiji leuweung. Tug ayeuna anu keur leumpang deui wae, tapi encan keneh manggih kapilemuran sanajan dina waktu anu memang geus sore. Ibarat layung ti belah kulon ceciren. Beurang arek diganti ku waktu peuting. Bekirila bekireup nu antukna angkeubna panon poe nu geus asup ka tempatna. Alam oge harita robah, warnana jadi hideung alias peuting. Si Kamileung anu terus leumpang harita mapai-mapai jalan setapak kukurubutan dina jukut. Si Kamileung anu antukna jog anjog ka hiji tempat. Eta tempat teh mangrupakeun pangangonan. Sabab katingali cukutna anu hararanap. Si Kamileung anu terus leumpang barurat teret di eta pangangonan. Jog ka hiji tempat teh marupakeun pasawahan. Di kajauhan geus kadenge ku si Kamileung doma ting berele sanajan dina kaayaan peuting tangtuna. Doma mah
tara kahalangan ku kayan peuting di sadama beda jeung hayam. Berarti aing teh geus nepi ka pilemuran ya. Tapi kan penting atuh meureun. Cek si Kamileung hari-bari terus leumpang. Mapai-mapai galengan sawah anu memang eta galengan sawah teh merupakan jalan. Rada gede galengan teh lain galengan leutik. Lantukna si Kamileung sanggeus ngaliwatan kebon kai. Eta kebon kai teh merupakan tangkal albiso jeung kebon sampeu. Antukna jog anyog ka sisi lemur. Si Kamileung anu nangtung mancu dina tangtunganana rurat-rurat kakenca kakatuh. Si Kamileung ngalengkakeun sukuna lalaunan, kaayaan eta kampung teh meuli cebrekna keranan. Teu kadenge sora nu batuk-batuk acan. Kunaon ieu kampung teh hoyak ieu geus melikot sepi-sepi teuing aya naon cenah nya? Cek si Kamileung harita bari rurat-rurat kakenca kakatuh. Katingali di salah sahiji imah nu teh lampu cemporna kakalicesan. Si Kamileung nangtung. Ada yang ingin tinggal renang ku si Kamileung. Duh, kudu kumaha tuh ayeuna Mang Saro. Nah, urang ayeuna kalaluar wae. Sugan jeung sugan, dina peuting ayeuna mah karaman kebleg teh bisa katewa ke urang euy. Leuwih ade kitu tuh kampung. Sabab lamun eta karaman diantepkeun, bisa-bisa urang warga dia bakal malarat ya. Sebab lain kurhatan nu di imah wae nu diangkut teh geuningan. Hayam, beak, doma magis puguh, hampir saban peuting eta doma eueuh we. Tirasa kanang teh geus puguh doma, tirasa kanang teh aya 5 siki. Dicokot 2 tuh tinggal 3 isukanana beak, nepi ka beak atuh eta doma. Teuing. Aneh karaman teh bet ngaranjahna teh kana sagala rupa ieu mah. Lain kur ngaranjah kana harta anu di jero imah euy. Tapi justru nu di luar imah ge nepi ka beakna. Tong boro-boro ning kitu. Bubuahan bubuahan. Cau. Nangka gede, nangka sirsak. Beak eta mah. Si Kamileung harita kerung. Oh. Jadi aya karaman anu memang sarakah meureunan sagala rupa diangkut ya. Aduh, luar biasa mun kieu mah haram jadah karaman teh aing kudu nulungan urang kampung dieu. Ngan hanyakal tina waktuna ka Bujang Seep.